Tapi lamun dina ilmu thariqah mah kafir teh opat. Aya kufru zahir, aya kufru nafsi, aya kufrul qalbi, aya kufrul hakikat. Lamun kufru zahir mah gampang, jelema nyembah lain ka Allah kufur zahir. Geus ketika teu nyembah ka batu, ka patung, kufur teu kufur berarti cak zahir. Naik wari kufur nafsi, ulah aya ngaku. Segala rupa ge kapan nu Allah teh Rabbul Alamin. Ketika maca alhamdulillahirabbil alamin sadaya puji tentu ka Gusti Allah teh anu mangeranan alam, nu ngabogaan alam, nu ngurus sakabeh alam teh masih Allah. Urang teh ulah aya aku-akuan. Ketika urang aya ngaku boro-boro kana naon ka diri urang bae diaku, urang moal diangkat jadi wali. Dedeleuan urang tetep dunia panganten bae. Sebab aya kufur tete disebut kufur nafsi. Nomor katilu aya kufur qalbi. Kumaha eta? Di jero hate urang loba ta'alu. Di jero hate urang teh kapan ieu teh dijieun aya 9 sumur. 9 sumur aya nu nyieun 7 sumur. Di sumur-sumur eta lah kurang kudu dibersihan. Sumur dunia, sumur makhluk dan lain sebagainya. Tak ulah ngarentet di jero. Ketika aya sesuatuan di jerona, termasuk kufur cek ahli tarekah, kufur qalbi. Urang salat mah salat tapi inget ka warung kufur. Cek ahli tarekat. Sehingga deh ulah salah. Engke sia ceramah kufur deh atuh bang ditalian sia. Cerita tarekat ieu cerita tarekat. Anu takbirat tarekat teh lain zikirna kos kituna. Ketika orang Allahu Akbar, ingat ka warung, ingat ka jabatan, ingat ka manusia, ingat ka motor, ingat ka mobil, kufur loba jasa disebut kufrul qalbi. Iyalah anu kudu dibersihan. Moal waka kadeuleun nini eta teh dunia lamun qalbi na urang masih kufur. Maka bahasa Tan Syekh Abdul Qadir, bahasa Imam Ghazali sehingga ada bahasa kufur dina tasawufna. Sehingga ada ngufurkeun ka makhluk teh Imam Ghazali, Tuan Syekh Abdul Qadir, Imam Qusairi, Syekh Junaidil Baghdadi lantarannya nama beda jeung syariat nyana geus notog kana hakikat. Nu mataki halal dibunuh, digantung lantaran nyana ngupurkeun ka jelema kos kitu. Nah, iyalah kufur. Tinggal kufur hakikat tak kabeh ge ieu adalah nu Allah, Gusti Allah, dedeleuan teh Allah. Ketika urang deuleu masih kedeh lain ka Allah, minimal eueuh daya Allahan, eueuh kekuatan Allahan, eueuh ilmu Allahan, berarti urang masih kena kufur hakikat. Iyalah anu bakal ditata ku ahli thariqah mah tah zikirna, tah tafakurna, tah muraqabahna, ya. Ulah datang ka kufur. Lamun urang geus bisa kufur zahir mah emang henteu, tinggal kufur nafsi. Kedua katiluna kufrul qalbi, kaopatna kufrul hakikat. Urang bisa tidinya, urang seuri di luhur je ini eta mah mana tuh bareng di luhur ini beneran. Mulai engke lamun geus bisa nelekos kitu sagala rupa kadeuleu, sagala rupa katembong jelas tajali di dieuna ge tajali teh ebre waqa'a ihat tajalli jelas. Jadi jelas geus jelas. Mulai urang lamun engke ka hiji lembur ka ambe kurang aya walian ya di dieu ye. Mun aya solihinan aya solihin coba tangan haji solihin di mana ge. Terus jangan ngobrol batinnya lantaran sarua itu tersep dunia, batin urang tersep dunia. Nu tersep dunia jeung nu tersep dunia ngahiji. Urangna hirup kene itu geus maot pan itu teu maot sarua bae. Maot oge zahirna hungkul, teu maot pan hakikatna mah ngahiji. Urang lamun nyaritakeun kos kitu asa di alam mana? Asa percaya asa henteu. Apa iya apa henteu. Komo mun didengekeun ku Muhammadiyah mah tahayul tah kos kitu mah. Tahayul tah kos kitu mah. Angel keneh nya nama urang bae nu percaya apa iya apa henteu nya. Apa iya apa henteu nya. Nah, kulantaran jauh jasa jeung pemikiran urang. Pemikiran urang jauh jasa. Iyalah metode-metodena nu eungap, nu dibahasakeunana ku urang teh lamun naik ka tangkal kalabang ngangsrot geus bararundas turun deui ngangsrot bararundas turun deui hayang datang ka palapah teh angel jasa tahunan
ngalaksanakeun metode-metode ngalengitkeun kakufuran opat, kufrul zahir, kufrul nafsi, kufrul qalbi, kufrul hakikat. Iyalah make metode jang kufrul zahir mah geus jelas aya ilmuna ilmu tauhid, tinggal ieu ta kufrul nafsi ieu nu ditata ku ahli thariqat anu bajuna baju tasawuf naik engke ka kufrul qalbi supaya dijero hate ulah bari segala rupa. Naik ke kufur hakikat, datang orang tamat, orang seri sorangan, orang seri sorangan merenung, engke ge salat aja beda ge kadeulina salat aja lain deui kumaha teteg salat teteg mun diuk teteg teu edeg. Di mana jelema geus diangkat jadi wali bakal bisa ngabedakeun antara dua perkara nu lalawana. La yakunul arifan hatta yasula lahu tamiz baina didde. Moal jelema marifat ka Allah eta marifat sehingga hasil ka anjeunna ngabedakeun antara dua perkara nu lalawana. Nubuanana jelas ka anjeunna sehingga bisa ngabedakeun antara rububiyah jeung ubudiyah dina hiji tempat hiji perkara, bisa ngabedakeun antara ruhaniyah jeung basyariyah, bisa ngabedakeun antara hisi jeung mana, bisa ngabedakeun antara kudrat jeung hikmat, bisa ngabedakeun antara alam amri jeung alam khalqi, bisa ngabedakeun antara syariat jeung hakikat, bisa ngabedakeun antara fana jeung baqo, bisa ngabedakeun antara sakar jeung sahwi, mabok jeung waras. Wa hakadza sairu diddin al mawjudin, kitulah seluruhna anu lalawanan dua nu aya di mawjudat mungkinat di dunia nyana selalu bisa ngabedakeun moal kasaliru allazi waqa bihi tajalli bainar rububiyyah wal ubudiyah, anu memang terjadi tajalli antara rububiyah jeung ubudiyah. Jadi geus moal kasaliru. Urang mah gadatangan kiai kasaliru kene ieu kiai ka mana ieu arahna ieu ngajakna ka mana saliru urang. Wali geus moal saliru pasti Golkar. Geus moal saliru ya. Urang mah masih kene keliru antara ieu mutiara asli apa mutiara buatan. Urang mah kaliru ieu teh kitu kinyang asli apa kinyang buatan. Lantaran nu dipake ku Habib Rojak kabeh hurung. Teu nyaho asli apa buatan. Ditipu urang. Jadi teu nyaho tukang batu bisa ngajelaskeun nu asli jeung henteu asli dina belebah batu. Tukang pakaian bisa ngajelaskeun ieu nu katun asli ieu nu lain. Bisa ngajelaskeun segala rupa wali mah bisa ngajelaskeun pertama antara rububiyah jeung ubudiyah. Aya jelema make udeng-udeng, make jubah, make jenggot, aju tungkul bae, asal ngomong aya batuk setik. Urang mah geus aju bae wali asana ieu. Wali asana ieu. Aya jelema make lepis, kemudian make kaos, teu make kopea-kopea acan, make kacamata hideung. Wah, jeung urang asana anak berandal ieu bae. Urang lamun neuleuh zahir bae kos kitu. Keliru urang. Nu lain wali di wali-wali, anu wali di lain-lain. Anu lain kiai di kiai-kiai, anu kiai di lain-lain. Keliru urang mah teu bisa ngabedakeun. Sebab urang mah kakarak datang ka pandangan zahir bae teu nyulusup ka jero. Encan jadi wali kos kitu.
Walimah saliwatan doang ge geus jauheun teu kudu kadeuleu ngadenge ngaranna doang geus jauh sebab walimah amprok jeung para wali deui aya wali asup ka hiji daerah nyana kakara kadinya nyana ngambe di dieu aya wali cek nyana ngan teu bisa ngomong nya teu meunang ngomong kaambe ku nyana kaambeun ku irung batinna aya wali kau mandak nyana nyahueun oh di dieu aya makam wali nu geus maot ku nyana katebak geus maot tuh aya wali jadi makam wali kajauhan ku nyana amprok irung nyana jeung wali kok bisa gitu sih ja heuh nya teu jamu kok bisa gitu sih keke coba supaya hayang jatang ka dinya kumaha ya gampang hayang nyahokos kitu teh gampang coba cenah jelaskeun kiai kieu heulana lalauna mun hayang nyaho babari sabenerna itu termasuk hese henteu babari jasa urang ku ari diuk merenung deuleu ku urang kemewahan dunia deuleu ku urang dunia tapakuran ku urang dunia cet bae teh orang barang neuleuh Innova nya Innova resa naiklah Fortuner lah naik resa luhur teh cenah kieu tambah teu kabeli sekupi atuh sekupi turun tanazul turun resep aman neuleuh sepeda resep neuleuh motor resep neuleuh mobil resep neuleuh nu geulis resep neuleuh hotel resep neuleuh imah resep atuh kabehan kos kitu mah kabehan berarti eta halayak rame kos kitu tapakura dunia kurang tapakura mun hayang ceuli urang ngadenge suara wali mata urang neuleuh wali hate urang ngahiji jeung wali tapakuran dunia baheula dunia mulai urang kakang jeung rasul Jakang jeung rasul mah ditawaran gunung Uhud jadi emas sakitu gejang perang embung berarti tersepin karena dunia hiji kedua ketika kangjeng rasul maot ku embung-embungna karena dunia ngan aya kacang doang sabelah ditinggal dahar embung jasa karena dunia aya aing kok resep abad karena dua kanjeng rasul mah teresepeun karena dunia jauh amat perbedaan aing jeung rasul jauh amatnya luhur teuing kanjeng rasul mah Sayyidina Abu Bakar Siddiq Sayyidina Abu Bakar Siddiq mun dikira-kira lauzina imanu Abu Bakrin lamun ditimbang iman Sayyidina Abu Bakar Siddiq sorangan dicecepeh anu hiji deui urang kabehan masih kade beuratan iman Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu kekayaanana luar biasa sebab Abu Bakar Siddiq mah sudager pedagang tapi kok hebat amat teliti ku urang koreng Abu Bakar Siddiq mah tersepen karena dunia urusan dagang urusan kasab kabelah diana dipake berjuang namun dibutuhkan ku kanjeng Rasul yang berjuang langsung ditangkes ku Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketika memohon kanjeng Nabi saha anu geus pangeulana sedekah dina poe ieu ngacung Abu Bakar Siddiq saha anu geus menyantuni yatim piatu poe ieu ngacung Abu Bakar Siddiq saha anu geus berkorban jeung demi kepentingan agama ngacung Abu Bakar Siddiq setiap kanjeng Nabi nanya urusan dunia ngacung Sayyidina Abu Bakar Siddiq ditanya si Abu Bakar Siddiq kok bisa kos kitu sih geus teresep karena dunia bandingkeun diri urang
jeung Sayyidina Abu Bakar Siddiq jauh amat bandingkeun deui jeung para wali-wali nu kabelah dieuna Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Imam Ghazali, terus kabelah dieuna para guru-guru urang kabeh nu diangkat jadi wali, baik wali abdal, nuqoba, nujaba, uropa, al-soib, komo jadi wali kutub mah, mukhtar jadi imaman jadi kutub, wah kabeh anti dunia. Jayai gersep amat kasekupinya. Ih, kumaha ieu sih? Tah, atuh ai kitu mah berarti aya cara ieu. Supaya ulah resep kana dunia ye kajen kukumaha ge aya cara jadi paksa-paksakeun ge ulah kena resep kana dunia hese bae tentu aya metode aya kefiat aya cara neangan urang carana tentulah ka jelema anu geus teu resepen dunia urang lamun nanyakeun soal urang ulah resep kana dunia nanyakeunna ka DPR moal kapanggih datang ka modar moal kapanggih bae nanyakeun ka DPR moal kapanggih daek modar bae salsia nu modar lain moal kapanggih nanyakeun urang ka pamarentah tanyakeun ku urang ka pamarentah ieu supaya ulah resep kana dunia kumaha ieu hate ieu moal kapanggih datang ka IIRA ge moal nanyakeun ka lurah moal nanyakeun ka camat supaya ulah resep kana dunia moal kapanggih nanyakeun ka bupati, nanyakeun ka gubernur moal kapanggih, nanyakeun ka presiden supaya ulah resep kana dunia moal kapanggih. Moal kapanggih. Nanyakeun ka sahanya kamui. Coba kamui tanyakeun. Ja ieu teh Majelis Ulama Indonesia. Oh, hebatnya sapredikatna. Coba urang guguru kanyana supaya ulah resepen kana dunia pugunya na cicing di dinya ge hayang gaji. Moal kapanggih moal kajian kukumaha ge coba urang tanyakeun ka nu boga yayasan sugan kapanggih ye pondok pesantren nu boga yayasan coba kiaina urang tanyakeun supaya ulah resep kana dunia coba kumaha moal kapanggih sebabnya nu mantak nyeun yayasan ge hayang supaya kabeuli apansa ka mana atuh neanganana coba ke tukang sol nu mantaknya nang ngesol ge hayang dunia ngan didinya bae nya nama kasapna ka mana tuh ka tukang hordeng atuh sarua bae ka mana neanganana ieu atuh ieu supaya ulah resep dunia ka mana neanganana teangan kurang ja Kangjeng Nabi teresepen dunia Sina Abu Bakar Sina Umar Sina Utsman Sina Ali reng-renganana teresepen kana dunia. Kemudian di zaman Tuan Syekh Abdul Qadir, Syekh Junaidil Baghdadi, Syekh Sirisi, Syekh Marupil Kursi terus teresepen kana dunia. Kabelah dieuna wali-wali sangat teresepen kana dunia. Moal diangkat jadi walinya na, lamun resepen kana dunia. Aju urang teh hayang nurutan eta teh abe aambean urang teh bisa ngambe aambean wali. Dedengean urang supaya ngadenge dedengean wali. Dedeleuan urang supaya kadeuleu wali teh kumaha. Sebab lu kadele ku urang mah kuari dedeleuan nu halayak rame. Nah, teangan heula atuh guruna nu bisa ngabalikeun fakta. Nu biasana perwatekan mata neuleuh kana nu indah-indah supaya dibalikeun tak melalui guru nu teu indah terse. Supaya menceli nu biasa diwatekeun ngadenge nu merdu-merdu ngeunah kuari dibalikeun fakta teresep gadenge nu merdu-merdu barang dahar nu biasana lazat jeung ngeunah nu diwatekeun kana leta kuari mah saaya-aya di luar kalazatan jeung nu ngeunah teangan coba guruna tek bae kapanggih Habib Roza bang ngarokok bae tak akur lima kos kieu lain guru lima kos kieu gue lain teu beres kudu digantung lima kos kieu teu pagi hayang ulah resep kana dunia teh aya cara unggal kitab tasawuf kabeh nyaritakeun kudu anti dunia tapi praktekna ihya hikam
tapi tetap bae tetap diaji bae hikam, malah hikam teh ya dikembangkan supaya jelema teh ya udunan kajana. Kuari menyieun kiai ge pasaran hikam bayar seorang 500.000 pan tolol. Anu diajina hikam dipasarkan bulan puasa kudu mayar 500.000. Tojaiyah antara hikam jeung mayar. Ndeu kumaha coba? Dipasarkan ihya mulai Rajab berwa puasa 4 jilid tamat bayar 20 dibayar gitu 2 juta mayar tojaiyah jeung ihya kamana tuh neangan guru nai neangan guru supaya anti dunia sebab lu kos kitu bah henteu aya di pamflet henteu aya di TV henteu aya di iklan teu bisa diiklankeun kos kitu. Nu mantak kuari ayat di Jawa Timur bebeja. Siapa yang mau daftar? Kenapa? Nih ada guru hakikat katanya nih, seorang bayar 1 juta. Degung ke dabak ke jelema nagos gitu. Banyak guru hakikat bebeja. Ayo di Jawa Timur kan dia datang. Kiai mau berguru hakikat. Di mana nih mantep nih? Ada di Jawa Timur. Siapa kiainya? Si Anu katanya kiai. Terus caranya gimana? Bayar 1 juta. Isi aing mendingan nampilingnya apa mendingan itu itu beres orang Jawa Timur aya be aduh masya Allah tah kacaritakeun mah guru hakikat mah hese ngan andai kata kapanggih kuari andai kata kapanggih pasti diberi cara atuh anjeun kuari mah kudu nginget-nginget heula bae ka jelema nu teu reseupeun dunia ingetan anjeun ka dinya bae heula pasti kitu tah cak guru per hari anjeun eta napakuran inget bae heula inget ka jelema-jelema anu teu reseupeun dunia inget bae heula mulai inget ti guru ente guru nu pertama guru kadua guru nu ahli Allah anu teu ingeteun kana dunia sok baca bacaan silsilahna eta jelema anti dunia baca Fatihah renungkeun sok ngarenung heula direnung kurang dititahna kakarak sakitu doang merenungkeun jelema-jelema anu teu resep dunia bae heula ngarenung moal bisa sekaligus moal guguru kos kitu merenung heula ingatan urang teh ka jelema-jelema nu teu reseupeun dunia mulai ti guru urang nyaho kana teresepna dunia lantaran dibere nyaho jelema nu teresep dunia teh cuek terhadap dunia urusan dunia nak boga jeung teu boga lain urusannya nak urusan Allah tama tapi urusan teresep jeung resepna urusannya na mulai teh naik kaluhur ieulah jelema-jelema nu diangkat ku Allah jadi wali jelema-jelema nu geus leupas pikiranna tina dunia teu aya ta'alluq kana dunia nah kurang diingat mulai kaluhur naik eta ahli Allah nu mandaknya na bisa itu diangkat jadi wali ge lantaran manehanana leupas tina dunia si eta guru nu eta terus ujung-ujungna ka Gusti ka Kangjeng Nabi ujung-ujungna ka Gusti Allah begitu dijieun ieu dunia na mulai harita Allah teu pernah melirik kana dunia jang nyoba ka manusia diasupkeun ka jero hate okos kitunya dunia tetep encan keneh bae ngan geus aya ner-neran lantaran urang teh kuari menginget-inget jelema nu teresep dunia per hari beurang peuting teh eta bae nu diinget teh jelema-jelema nu teresepen kana dunia dongeng-dongengna ku urang teh terus bae carita-caritaanna terus bae ku urang diamati dipahami aya engke tepa horenganan lain kudis bae nu tepa lain kurap bae nu tepa horenganan lain ta eta kos kitu ge tepa urang kuari nya hiji jeung DPR bakal katepaan bahasa-bahasa DPR jeung taktik-taktik cari-cari uang di dalam ka DPR-an bakal nyaho
Urang babarengan jeung ahli ekonomi engke setik-setik urang ke bawah aku perekonomian. Urang ka babarengan jeung pemerintah setik-setik kaismean. Katepaan. Mulai urang kuari neangan jelema nu apik. Neangan urang kudu jelema nu apik anu apik bangonna teh embungeun kana dunia. Lantaran nuku urang dibabaca unggal poe direnung ku urang unggal poe ieu jelema-jelema anu tersepen kana dunia. Berarti urang teh resep mulai ka jelema, ka kiai, ka ustad, ka tokoh, ka sanu tersepen kana dunia. Urusan boga lain deui, urusana tersep. Ulah aya takluk. Kitu bae heula. Terus sapoe mungkin make naon kitu jangka waktu nu panjang. Lain bulanan ya tiap tahunan dibere modal na zikir dibere modal na zikir briefing jeung guru mulai guari didongengkeun Kangjeng Nabi begitu Isra Kangjeng Nabi teh didatangan ku nini na mending mun geulis mah jore. Kan ini nu gelis aya hiji lah mal bejakeun tapi ieu mah jore nini umurna bangsa 100 tahun jauh bongkok neuleuh susu geus lambeng neuleuh mata cileuhan bae caian bae sungutna geus ngacai bae huntu geus eueuh hiji-hiji aca ceuli geus kaluar kulit geus kos kitu sangkilan ku urang dimodif di pakaian shadow misalnya nini pakaian wadah ku urang gincu rapi urang heuleuh nini kos kitu lain resep asana ieu mah kuntilanak kajen ku ti nini tah ieu nini kapanggih ku Kangjeng Nabi nanya Kangjeng Nabi ka malaikat Jibril man ya saya dunia gambaran anak kos gitu nini joben jore lamun urang geus bisa neuleuh dunia kos neuleuh nini saha nu hayang ka dunia nini jore culean nyaos ya cule lehoan culean cileuhan kemudian atuh ayeuna mereuhakan bae batuk eureun-eureun geus bongkok aduh nini kos kitu ini pasarkeun coba saha nu hayang ka model kos kitu moal aya kadeuleuh ku Kangjeng Nabi teh dunia teh nini tapi begitu kadeuleuh kudu sejen ternyata horenganan dunia teh kadeuleuhna awewe anu geulis ya begitu Kangjeng Nabi ningali deui eta awewe ku geulis-geulis teuing masyaallah matana bureuleuk ceurina rancung wih pipina ge pohar aja sanga daun seureuh ya Allah bibirna ku beureum-beureum teh ya Allah Gusti semampai ieu na mararcut jasa Gusti mun pake nari teh kadeuleuan gulak-gilekna eta naon eta geulis amat si awewe eta dunia dunianya aya dua jadi hiji kadeuleuhna dunia teh nini piijideun nomor kadua kadeuleuhna kos panganten piresepeun tinggal kembali ke diri urang kuari neuleuh kada dunia teh apa kos nini apa kos panganten seluruh wali neuleuh kana dunia percis kos nini wa kulul muluk seluruh raja neuleuh kana dunia kal arus seperti kos panganten wali neuleuh dunia kos nini teu hayangeun nya nama raja pemerintah kabeh neuleuh ka dunia percis kos panganten nu matak padesak-desak pamarentah mah raja mah kabeh neuleuhna dunia sebab kos panganten
wali ijid ngajauhan tina dunia lantaran kadeleuna kos nini balikeun deui ka awak urang aya awak urang neuleuh dunia kos panganten apa kos nini mulai tah asana panganten asana panganten ya nu mantak berani ngeridit lantaran kadeleuna kos panganten berani dina gitu langit biru lantaran kadeleuna kos panganten berani muka warung tengah peting lantaran kaderuna kos panganten berani nipu lantaran kaderuna kos panganten berani ngabohong lantaran kaderuna kos panganten berani ninggalkeun salat ninggalkeun ibadah demi dunia lantaran kaderuna kos panganten tah lamun urang inget-inget kadinya bae moal bisa ingetkeun renungkeun kawali anu dedeuleuana kana dunia kos nini urang nanya deui teh daekeun horenganan dedeleuan urang mah tetep dunia teh herang bae kos panganten bae panggil deui ku guru mentek mun teu boga guru mah bisa cek guruna tingkatkan kuari kumaha carana tuturkeun jelema nu bisa neuleuh dunia kos nini nu bantak nyana bisa neuleuh dunia kos nini berarti boga pagawean anu mengarah kana dedeleuan kos nini terhadap dunia tuturkeun Gus ya kumaha tuh carana tuturkeun para wali sok mulai dibere cara ieu tah kieu tah pagawean ieu kieu tah sok eta heula mulai nyana berang jeung peuting teh kadeleuna mah akur bae jeung urang ngariung bae nyalateun ngan perbedaanna kieu ketika kasing saat teu dibere sholawat nya nama teu ngacung pan aya berojak kelewat satu beda tah nyalateun mah nyalateun tapi teu pernah mentolerir teu pernah neuleuh kana luar daripada titahan nyalateun segala rupa kitu bae silaturahimna kitu dan kitu tuturkeun melalui metode geus urang mun teu boga guru tetep bae neuleuh dunia teh kos panganten bae tadi kakarak ngarenung jelema anu teu cinta dunia kuari mulai berangkat urang aya carana ieu mulai teng panggil ku guru berarti lain sakedeung waktuna tambahan ulah molor bae atuh ti peutingna molor bae carekan pasti ku guru molor ke kajen nonton bola mah manfaat aya tah mah tampiling sabae mulai wiridna ieu tah nya tapakurna ieu tah set muraqabahna ieu mulai dipigawe teng terus bersusah payah mun cara naik ka tangkal kalapa mangangsrod deui turun deui ngangsrod deui turun deui ngangsrod deui turun deui ngangsrod deui turun deui ngangsrod capek aya nu geus datang ka palapahna morosok terus we capek nya berusaha kos kitu teh naik plek datang kacaritakeun datang we geus moal dibejakeun teh cara-carana jeung moal kuat jeung hese deui jeung aing kitu nya hode sabenerna mah barang urang datang ka dinya jaheul orang dunia teh kos nini ya Allah kunaon jelema ngudag-udag dunia sapira nini bengking cileuhan culean lehoan haju ngacai haju sapira nini atuh daek kira-kira orang HS jeung nini kunyana dipangku orang ku nini meureunanan beuh hapeukna ge pohara sapira nini make minyak na ge atuh hapeuk lah nini mah kajen kukumaha embung urang nini deuleu nini Allah susuna geus datang ngambai datang ka tur ka dieu teh sang bongkok maksudna bongkok mentak barang geus datang teh kadinya kunaon jelema ngudag-udag kos kitu di nini tah
ieu mah gancang caritana bae keur carita gancang ieu nyana kuari geus bisa ngabedakeun antara dunia baheula mah kos panganten luar biasa ceramah ge nu di deuleuna etana bae kan pun kamamana ge eta bae geus pokona mah eta bae kajenting kumaha ge jakos panganten teu bisa dihenteu sebab encan berangkat mah pasti deuleuna kadinya bae indah bae kajenting kahujanan tunduh lantaran deuk ngahareupan panganten sugan rada kandel pangantenna halo kandel geus kadinya bae Kiai ngariung geus dihebat-hebat ku batur teh lantaran nyana can pernah ngalakukeun metode ngalaksanakeun cara tetep bae udeng tinggal udeng sorban tinggal sorban okosna doang horenganna nu dimaksud nama eta keneh kabeh kadinya geus lamun dai kadinya kori kadinya kiai kadinya atuh komo DPR mah komo pamarentah mah biang nama Habibie kabeh teu beres nu beres kabeh ge kecuali jelema nu geus teh tadi datang celak ngarangsot turun capek luar biasa teu mahi satahun 2 tahun 3 tahun Imam Ghazali 13 tahun kakarep datang trek je cek Imam Ghazali ja horeng nini horenganan Imam Syafi'i 3 tahun ninggalkeun aktivitas barang trek datang horeng dunia nini Imam Hanafi 2 tahun laula sanatani lahalakan Nu'man lamun henteu aya 2 tahun tagu gurunya na Solo 2 tahun silakan Nu'man nyana maksudna begitu geus datang horeng dunia mah nini bagi jelema kuari nu geus datang kadinya neuleuh dunia nini ta eta hayang datang kadinya kumaha renungkeun heula anti nu ahli anti dunia sanggeusna merenung diinget terus ku urang silsilana dibaca kurang dengan dina waktu anu tertentu kemudian orang dibere carana meronta orang hayang terus begitu orang geus usul ningali dunia jakos dini diri orenganan jelema ieu geus jadi wali sebab bisa ngabedakeun antara dunia nu kadeuleu nini jeung dunia nu kadeuleu kos panganten geus jadi wali tah. Nah bisa ngabedakeun teh engke antara jelema nu datang boga sifat rububiyah jeung boga sifat ubudiyah kajen teuing manehanana kukumaha ge pakaianana mungkin bae pakaianna rudin mungkin bae pakaian necis mungkin bae pakaian tamangan sakadar borongsong tapi nyana bisa neuleuh ka jerona masyaallah bisa ngabedakeun ieu mah boga sifat rububiyah ieu mah boga sifat ubudiyah bisa ditarohkeun ku nyana cak aing rububiyah ieu mah jelema kajen kukumaha ge lah mah nya jageuringanan gaya kitu mah nya necis kitu nyana mah keur nyamar kajen kukumaha ge papanya mah di Golkar ge keur nyamar alih Abah Wah Fajar kiai bener jadi nyana masuk ka Golkar tuh kuari geus kabeli mobil pan di Golkar wah itu bener teh kuari nyana buktikeun ku sia ge ajak ku sia ayo ajak ka mana sok ajak lelempangan bakal beda omongan bakal beda tingkahna bakal beda lantaran rububiyah anu kunyana selalu dikaluarkeun sifat rububiyahna lain sifat ubudiyah urang mengenal eta teh teu bisa saminggu teu bisa sabulan teu bisa satahun tok geura kenalkeun geura makin kebal makin kenal makin kebal makin kenal sebab jelema geus datang ka dinya mah tetep nyana teh ngahalangan bae embung kanyahoan aya sifat rububiyah di dirina leuwih ngeunaheun pajar jelema bloon leuwih ngeunaheun pajar jelema teu bagus leuwih ngeunaheun pajar jelema lain ahli ibadah nikmat teu kanya embung kanyahoan aing urang mah panayang kanyahoan urang mah kakara puasa Rajab 2 poe bage aing dong
sia terek nurutan aing jadi naon sia mah ciruk teu puasa tuh sia mah sarujeng oroi koros aya puasa ngajarikeun batur geus teu beres mah geus teu beres tah banding dibebaskeun apa ka ditu kapurunan teu beres tah Pak jadi kakara puasa sakitu geus sekali-kali batur mah geus jadi wali embung kanyahoan nailah nyana geus bisa jadi ke wali mah katebak deui ku wali deui bagus urang can paham je ku dibaguskeun ku itu coba ge tuturkeun ku urang sabulan tuturkeun satahun bakal kanyahoan sifat rububiyahna tetep iiraha bakal kadeuleu we ku urang bakal kadeuleu we ngan tetep we di bulan we ku nya embung kanyahoan padahal deuleuanna terhadap dunia teh geus okos nini tapi nyana tetep bae kos resep bae maka batu 5 sekali dipakai pada tangaran kos resep eta bae eta kos kitu kan penta ge tadi bikin resep itu ngaranna tah mah anu tersebut di peta dibikin aya teh ge mun di peta dibikin ojol atuh tolol tah mah ojol keneh bae satu saat tetap sifat rububiyahna bakal kajahoan ngan teu gampang sebab kunyana disumputkeun bae terus nah iyalah nu kurang ku ari dicaritakeun kakarak nyaritakeun urusan ngabedakeun antara rububiyah jeung ubudiyah engke di mana kanyahoanana ketika orang babarengan sebab rububiyah mahaluha al-batin wal ubudiyah mahaluha al-zahir rububiyah eta tempatna batin ubudiyah tempatna zahir ketika orang bareng dahar sifat hamba aya di nyana akur dahar minum sifat ubudiyah aya sare sifat ubudiyah aya ngopi sifat ubudiyah ngaranna ngerokok sifat ubudiyah gitu ngaranna malah batur puasanya nama henteu masalah guys sifat rububiyah can katara ieu kajen kumaha ge can katara ke katara-katarana ketika aya kahuruan misal aya kahuruan jelema nu tadina puasa bae nu tadina ibadah bae harenggosan nyana tenang senikmati Allah kalem bae heulana urusan kahuruan bae urang ulah naon kitu ngaranna ulah bingung ulah panik tenang bae tenang tak sifat rububiyah mulai katigali ketika darurat batur kelabakan ulah nya namanya kocai bae pare pak timbul weh balik teh hebat tuh tenang bae nang Allah urang mah lain kitu pan begitu satar kok mun aing waduh eta karena sifat hamba mulai takanyahoan ketika aya terjadi kematian panik kabeh panik ieu ceurik ieu ngahinging ieu ceurik ieu ngahing nyana selalu terang diceungceurikan moal hudang deui eueuh dongengna nu paeh diceungceurikan hudang lamun aya nu paeh careurik kaju hudang ceurik sia sadaek-daek tapi ja eueuh tenang urang doakeun kalem bae kalem padahal di jero hatena mah manusiawi nyana ge sedih ngan bisa nenangkeun ngaredakeun etalah katembongna rububiyah di dieu eueuh nu nang urang kabeh ge nang Allah hirup urang nang Allah maot urang nang Allah sehat urang nang Allah kabeh nang Allah tenang teu kudu panik kabeh ge terjadi eueuh di luar naon kitu gerak Allah eueuh nu tah bisa tenang sifat rububiyah nanti dinya mulai kos tadi guru ketika murid kabeh dahaga neangannya neangan heula teu langsung ngadoan teu neangan heula kaler neangan kidul neangan usaha ngaranna padahal bagus bisa nyalaun tapi henteu urang mah teu kudu neangan deui aing ngadoa bae ka Allah geus aing mah boga doa manyur pokona mah aing geus nu penting sia mere ka aing duit deui bae urusanana
ngeangan kaler Kidul wetan Kulon neule ka tukang ka kaler ka Kidul eueuh sasaha mun masih kene aya jelema moal mun masih kene aya jelema moal kulantaran nyana sorangan kakara kadoa ya Allah ya Rabbi doa set pajar teh jauhan padahal diintip karak sifat rububiyah timbul jadi lamun encan darurat atuh biasa bae teh kata mah geus tahunan hayang nganyahokeun sifat rububiyah lantaran salat mah bisa dibuat-buat kurang. Coba itu kiai itu orang intip salat mah bisa akur du sejen ge nu bodoh ge bisa nuturkeun Allahu akbar sujud rapi bisa ditiru kos kitu mah eta mah urusan zahir maca Quran dreng bisa ditiru tah mah kos kitu mah bisa ditiru tah mah tapi jelema anu geus bisa ngabedakeun rububiyah jeung ubudiyah ketika darurat aya kejadian tenang misalnya urang kuari nyandung nu kolot marah tenang atuh lain tenang atuh jalan lu tenang nu kolot modar bisa nenangkeun ku kitu tah ya Allah jadi bawa kakajauhan rububiyah teh lamun can darurat geus darurat oh tercengang kabeh kos gitulah sebabnya nama terus nyumput dia sumput nah padahal geus nyaho setiap jelema nu datang ku nyana geus katebak tapi kan henteu dijelas-jelaskeun teu meunang lamun dijelas-jelaskeun atuh nufur jelema nufur teh mabur ih moal aing mah mesti ditebak ku nyana embung geus darareukeut bae padahal mah kanyahoan sieun ngridit sieun kanyahoan si mah malamar resep karangda si mah resep atuh mah malaman udah rencana kawin jeung urang Karawang atuh kanyahoan kabeh ngan teu dibejakeun tali nanyakeun kieu da musim naon di Karawang ieu mah juga Karawang kos nyahoan bae paling ge kos kitu doang kalau menyana ngotot henteu geusan geus tuh pada ente mun disebut Karawang henteu ieu mah sugan bae atuh itu padahal mah tek oh geus karasa ka jantungna sial kanyahoan berarti aing ieu tah ieu lah wali jadi moal diangkat jadi wali lamun encan bisa ngabedakeun antara dua perkara dina mazharin wahid jadinya bisa ngabedakeun ieu rububiyah ieu ubudiyah sebab kanyahoan kadeuleu kunyana rububiyah batin ubudiyah zahir urang babarengan dina ubudiyah nah hungkul sifat kehambaanana atuh tah mah kadeuleu dahar akur bareng dahar akur nginum akur ngarokok akur ngopi akur sare akur atuh kos kitu bisa dibuat-buat tetapi engke timbul rububiyahna satu ketika nyana sila tanpa disadari kebel amat eta silana teu katuturkeun ku urang terobah-robah silana teh tah satu kedua satu ketika meureunnya keur manteng nyana ka Gusti Allah teu sare berang teu sare peuting teu sare terus asana geus 20 peuting teu sare nyanana teu boga pikiran ku kumaha ngan kurang ditaliti ieu teu sare-sare sifat rububiyahna keur manter eta kanyahoan kituna teh ketika urang ngintip bae lamun dijelas-jelaskeun atuh malah nyana teh ooploan eedanan ka dituna mun urang hayang nyaho malah nyana mah bebloonan nu mantak eta kitu Abu Nawas bebloonan aya kawalian di jerona aya wali di jerona mantak bebloonan selalu tiba heula kos kitu be lamun nyaritakeun urusan batin harego sayang geus api lain embungeun kecuali nerangkeun urusan dina kitab lamun urusan nyaritakeun ka jero moal dekeun sebab aya di jerona beusi katebakeun nah iyalah moal bisa kanyahoan moal bisa diangkat jadi wali can jadi wali jelema lamun encan bisa ngabedakeun mun geus bisa ngabedakeun ieu mah nini orenganan ieu mah nu ngora orenganan eta mah geus bisa wali berarti tah ieu mah nu kolot mah rada geulis nu ngora mah rada jore wali tah geus sarua wali mujbir tah geus eta kakarak dina urusan dunia encan dina urusan makhluk kiai geus kaharti kitu nama metodena basa etik micin kakapiran
emang kafir aya sabaraha urang lamun nyaritakeun dina tauhid mah kafir teh ngan hiji bae jelema anu ibadah kasalian Allah tapi lamun dina ilmu thariqah mah kafir teh opat aya kufru zahir aya kufru nafsi aya kufrul qalbi aya kufrul hakikat lamun kufru zahir mah gampang jelema nyembah lain ka Allah kufur zahir geus ketika teu nyembah ka batu ka patung kufur teu kufur berarti cak zahir naik wari kufur nafsi ulah aya ngaku segala rupa ge kapan nu Allah teh Rabbul Alamin ketika maca alhamdulillahirabbil alamin sadaya puji tangtu ka Gusti Allah teh anu mangeranan alam nu ngabogaan alam nu ngurus sakabeh alam teh masya Allah urang teh ulah aya aku-akuan ketika urang aya ngaku boro-boro kana naon ka diri urang bae diaku urang moal diangkat jadi wali dedeleuan urang tetep dunia panganten bae sebab aya kufur teteh disebut kufur nafsi nomor katilu aya kufur qalbi kumaha eta di jero hate urang loba ta'alu di jero hate urang teh kapan ieu teh dijieun aya 9 sumur aya nu nyieun 7 sumur di sumur-sumur eta lah kurang kudu dibersihan sumur dunia, sumur makhluk dan lain sebagainya tak ulah ngarentet di jero ketika aya sesuatuan di jerona termasuk kufur cek ahli tarekah kufur qalbi urang salat mah salat tapi inget ka warung kufur cek ahli tarekat sing hade ulah salah engke sia ceramah kufur deh atuh bang di talian sia cerita tarekat ieu cerita tarekat anu takbirat tarekat teh lain zikirna kos kituna ketika orang Allahu Akbar ingat ka warung, ingat ka jabatan, ingat ka manusia, ingat ka motor, ingat ka mobil kufur loba jasa disebut kufrul qalbi iyalah anu kudu dibersihan moal waka kadeuleun nini eta teh dunia lamun qalbi na urang masih kufur maka bahasa Tan Syekh Abdul Qadir bahasa Imam Ghazali sing hade bahasa kufur dina tasawufna sing hade ngufurkeun ka makhluk teh Imam Ghazali, Tuan Syekh Abdul Qadir, Imam Qushairi, Syekh Junaidil Baghdadi lantaran nya nama beda jeung syariat nya geus notog kana hakikat nu mataki halal dibunuh digantung lantaran nya ngupurkeun ka jelema kos kitu nah iyalah kufur tinggal kufur hakikat tak kabeh ge ieu adalah nu Allah Gusti Allah dedeleuan teh Allah ketika urang deuleu masih kedeh lain ka Allah minimal eueuh daya Allahan eueuh kekuatan Allahan eueuh ilmu Allahan berarti urang masih kena kufur hakikat iyalah anu bakal ditata ku ahli thariqah mah tah zikirna tah tafakurna tah muraqabahna ya teh ulah datang ka kufur lamun urang geus bisa kufur zahir mah emang henteu tinggal kufur nafsi kedua katiluna kufrul qalbi kaopatna kufrul hakikat urang bisa tidinya urang seuri di luhur je ini eta mah mana tuh bareng di luhur ini beneran mulai engke lamun geus bisa nelekos kitu sagala rupa kadeuleu segala rupa katembong jelas tajali di dieuna ge tajali teh ebre waqa'a fihat tajalli jelas jadi jelas geus jelas mulai urang lamun engke ka hiji lembur ka ambe ku urang aya walian ya di dieu mun aya sholihinan aya sholihin coba tangan haji sholihin di mana ge terus dia ngobrol batinnya lantaran sarua itu tersep dunia batin urang tersep dunia nu tersep dunia jeung nu tersep dunia ngahiji urang hirup kene itu geus maot pan itu teu maot sarua bae maot oge zahir ge hungkul teu maot pan hakikatna mah ngahiji urang lamun nyaritakeun kos kitu asa di alam mana asa percaya asa henteu apa iya apa henteu komo mun didengekeun ku Muhammadiyah mah tahayul tah mah kos kitu mah tahayul tah mah kos kitu mah angel keneh nya nama urang bae nu percaya apa iya apa henteu nya nah kulantaran jauh jasa jeung pemikiran urang jauh jasa iyalah metode-metodena nu eungap nu dibahasakeunana
kurang teh lamun naik ka tangkal kalabang angsrot geus bararundas turun deui ngangsrot bararundas turun deui hayang datang ka palapah teh angel jasa tahunan ngalaksanakeun metode-metodena ngaleungitkeun kakufuran opat kufrul zahir kufrun nafsi kufrul qalbi kufrul hakikat iyalah make metode jang kufrul zahir mah geus jelas aya ilmuna ilmu tauhid tinggal ieu ta kufrun nafsi ieu nu ditata ku ahli thariqat anu bajuna baju tasawuf naik engke ka kufrul qalbi supaya dijero hate ulah bari segala rupa naik ke kufrul hakikat datang orang tamat orang seuri sorangan orang ngeuseuri sorangan merenung engke ge salat teh beda ke kadeuleuna salat mah lain deui kumaha teteg salat teteg mun diuk teteg teu edeg ieu lamun diuk teh mah diuk bae cenah mah teu robah-robah batur geus balik ge mah diuk bae kos gitulah ala kadar penjabaran jelema nu diangkat jadi wali bisa ngabedakeun antara rububiyah jeung ubudiyah wallahu a'lam.